di dia tertera aya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ieu hiji ayat lamun ca Kangjeng Nabi likulli ayatin zahrun wa batnun wa likulli harfin zahrun wa batnun wa likulli harfin hadun wa likulli hadin matla'un. Tiap ayat aya zahir jeung aya batinna. Secara zahirna ka Gusti wungkul abdi ibadah, ka Gusti wungkul teu kasasaha abdi teh ibadah Gusti, ka Gusti wungkul abdi nyuhunkeun pitulung, ka Gusti wungkul isti'anah bimana istiqdar nyuhunkeun pangawasa. Sakitu urang teh ngamaknaanana. Tapi lamun diteropong ku makna-makna batin, diteropong ku makna-makna jero, aya makna anu terselimut di jerona. Iyyaka na'budu berarti ka Gusti wungkul abdi ibadah. Ari ibadah teh berarti ieu bersyariat. Nu mantak iyyaka na'budu eta adalah pengertianna bersyariat. Lamun bersyariat kudu aya ilmuna. Ilmuna adalah ilmu fikih, jurusanana jurusan syariat. Ieu sasaranana adalah jasad. Itulah syariat. Pagaweanana adalah ibadah, gelar anu ngalaksanakeunana abid. Itulah bersyariat. Tah lamun bersyariat eta hese lantaran kitabna ge luar biasa lobana. Keur mimiti asup ka pasantren mah hanya sapina, naik riyad, naik takrib. Begitu rada lila di pondok pesantrenna naik ka Fathul Muin, naik deui ka Fathul Wahab, naik deui ka syarah-syarahna, naik deui ka syarah-syarah kitab. Oh, ternyata puluhan jilid bahkan ratusan jilid anu nyaritakeun syariat. Diatur ku ilmu fikih 4 perkara: hiji ubudiyah, kadua muamalah, nomor katilu munakahat, nomor kaopat jinayat. Memantak mun teu mondok neraka. Ndek kumaha boro-boro ka tarekat, boro-boro ka hakikat, atuh syariat ge hese. Nu mendak ge kula ka kota sedih jasa neuleun salat di al-ittihad atawa di al-azhar kopeahna ka hareup atawa kadang-kadang bukna ka dieu. Barang di deuleu jak kula polisi tah mah Allahu akbar. Polisi teu ngaji tapi tah ieu lah, ieu bersyariat bae sakitu hesena. Tapi kula ieu bungah jasa lantaran polisi teh bisa nangkep nabi. Poe minggu kukula dicaritakeun di pangajian, lamun kamari urang ngadenge loba nabi-nabi aya ti Lampung, aya ti Bandung, aya ti Kalideres, di Juru Imah orenganan aya nabi di dinya. Setelah eta ayalah intel nu datang. Begitu intel nu datang kukula dicaritakeun tangkap. Alhamdulillah polsek sepatan geus nangkep nabi. Luar biasa kan polisi itu. Lamun polisi bisa nangkep nabi, pahar aja sama tuh. Alhamdulillah hari Rabu dibawa. Geus eueuh deui nabi ku hari mayeuna sanggeusna ditangkep eta. Mudah-mudahan Tangerang aman. Tina nabi-nabi palsu aman, tina wali-wali palsu aman, tina pemerintah palsu deui sarua bae. Kiai nu palsu mudah-mudahan urang diamankeun. Oke, ti lurah-lurah palsu mudah-mudahan aman, ti camat-camat palsu mudah-mudahan aman, sebab nu ambalayah paralsu malulu. Polisi nu palsu mudah-mudahan diamankeun. Lah cak urang mah urang ngadong abaya nu paralsu mah sing tereh paeh batunya. Sia diaminan camat awas ya. Sial teh uji cenah. Sia nu sial bogo. Nu jelas mah nu jelas urang mudah-mudahan bisa tobat ka Gusti Allah Subhanahu. Teh santrina, teh kiaina, teh pejabatna, yuk urang babarengan tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lantaran nyaritakeun tobat bege hese. Aya tobat tina dosa, ieu potongan nu kararieu. Ieu mah tobatna tina dosa ieu lantaran awam. Aya tobat tina goblah. Ieulah jelema anu geus berhakikat. Tah lamun urang nyaritakeun syariat tadi ku iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, urang sering dibaca unggal poe. Polisi, camat, bupati, nya santri, pedagang diondang ngariung. Taruhlah diatut lah. Dibere duit sabar duit gara. Ngaku atuh sia. Heran aing derek ngaraku.
ngariung cerita ngariung be urang mah ya pagawean urang ngariung be bener teh begitu. Al-Fatihah cek kiaina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu ka Gusti wungkul abi ibadah polisi anu henteu ibadah terus nyana maca iyyaka na'budu polisi munafik bener teh. Lurah anu maca iyyaka na'budu lurahna henteu salat berarti munafik. Bupati begitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu nyana teu ibadah berarti bupati. Presiden iyyaka na'budu tapi nyana teu ibadah presiden lain munafik. Bapak munafik mbah munafik. Pokoknya mah maca iyyaka na'budu tapi teu ibadah diancam ku Gusti Allah teu di dunia di akhirat dikerbekeun di neraka lantaran nyana maca iyyaka na'budu padahal teu ibadah. Tak, mantap. Cek masyarakat atau yang mau ibadah apa yang mau maca iyyaka na'budu. Tanggung ka neraka burung. Pingpin los ku polisi ka ditu ka neraka make priwit. Ya Karim. Nah, ieu mimiti orang bersyariat. Ya tentu pengaturan jasad wudu nu rapih, salat nu rapih, memeh wudu nganyahukeun caina heula. Apakah ia cai tahirun mutahhirun, apakah ia cai tahirun ghairu mutahhir, apa ia tahirun mutahhirun fi nafsihi, apa tahirun mutahhirun fi ghairihi. Moal aya teh di sekolah SD nyaritakeun kos kitu tek ceuli datang ka aya bae ge. Moal aya di SMF nu kos kitu moal aya. Moal aya di SMU nu kos kitu moal aya. Moal cak aing moal aya naga di pondok pesantren berarti di pondok pesantren ngajurus ka surga lamun sakola ngajurus lu ditukangin tukang sekolah kan ini mah kenyataan ini mah ayo nyana hayang ka surga mondok atuh ka dia ayo hayang nyana atuh ka neraka tuh losa itu tuh masalah lah pacamat pokona teruskeun banget cak camat aing ngaji sebenarnya alhamdulillah camat ngaji camat tuh kamari ngaji awas bahkan Polsek Pasar Kemis mah ngaji mun teu ngaji kanyawan kukulan kanyawan. Nah ieu ge nyana geus ngaku ka Polres ngaji bener teh lamun teu ngaji urang turunkeun biar siap-siap sieun nyana